Jek beres. Apa nama? Nyanyi Mas TNI. Ai gadag tukang parkiran. Aduh, anjir. Tapi tak mengapa kawan. Nu penting mah hak lam, alif elam alias halal. Hampura Kang, lain maksud atega jeung wani mikeun STNK. Ai geus atuh da kumaha. Aduh honginya masih batak. Duh, si goblok. Karek ge rek gadag. Yang bodoh deh. Bisa diajak pada pipisan betul teh. Asal ngakur nginum 500, yo anakan jadi 5 juta. Hah, dasar lentah darat, mual manfaat nepi kemana oge. Rudat lah, mending liar, mete stres. Cek, 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 punten, cek. Sulana. Tuh, aya sorana tapi eueuh jelemana, ka mana ieu teh? Iya cek, abi di dia. Pirah dekat tinggal. Aa, bade meser naon ah? Hehehe. Ente cek, udah bade meser naon. Bade ngiring ibadah. Mana ya? Ieu teh warung sanes masjid. Bade ngiring bobo cek maksud teh. Tuh dina kursi itu. Pan bobo di sasi saum teh cek ibadah sanes. Sugan teh bade balanya boro euceuk atos atoh. Balaya naon atuh cek riwayah kieu. Sok picarioseun we palura. Dari kata disangka godin. Nya juga tuh bade bobo mah. Bilih bade namut selimut sareng bantala mangga aya di lebet. Si ucul mah sok tungkun. Ngiring bobo heula cek ah. Lega, caduk geus dibijilkeun mah. Tadi mah si garek sabrol-sabroleun we. Si garek ngajuru. Si goblok alhamdulillah karek ditinggalkeun nyaduk. Saya nu parkir. Wow. Emang rezeki mah da mal paili jeung Snapchat fit. Aduh, ngojek isuk jedur nekas sore jeder. Muatan di aca. Herman aing mah da. Celapak pada tebarageun duit kitu ya teh di Jarempling. Padahal kedeng deui lebaran ieu teh. Kuduna keur meujing ngamaremaan ieu teh. Tahun kamari mah muatan tekat karya. Siga lalir hejo nu porunta. Goblok ieu nu boga motor ka mana eueuh juntrunganna. Tadi ditungguan pucung-pucung. Oh no. Geus
ditungguan nempi ka 2 jam. Can aya wae. Ieu mah kudu mayarna oge. Cuk, Cuk cantik. Cuk. Cuk, ari itu motor nu balanja lain. Ditungguan parkir ti tadi can aya wae. Aing mah kemana jelmana, Cuk? Lain nu balanya eta mah. Nu si Akang eta mah. Tuh jelemana kesare di ditu. Pantesan si tangkurak geuningan nu boga motorna. Molor teh geus di mana we ieu sasatuan hiji. Jol goler we. Samaruk ieu hotel. We. Hudang sia teh sarabeas. Molor saenak gede we. Tangkurak sia. Nah, Aisyah ceng ngeganggu aing keur ibadah wae. Ibadah naon sia balu. Molor sia teh ukron aing mah. Pan molor sisi saung teh ibadah. Ku keukeus sia. Kana molor nyebut ibadah. Dihabek gerak ku aing tarang ngarah eling sia. Heh, lawan urusana jeung mana sia teh ukron. Aing nu molor, aing nu peureum. Nah, jual sia riweuh. Lain masalah aku molor Aisyah supancau. Hei Sep, dek kemana? Sep, dia. Itu motor nu maneh lain. Nu urang naon kitu. Maneh siriknya, beda aing boga motor CRF. Sirik mata sia sagede dingkul. Teu ningali sia ieu aing make seragam. Kusut kitu banget maneh siga kaos partai can diistrika. Heuh, aing keur lieur teu boga duit. Coba dek lebaran. Sep maneh hayo we teu boga duit. Ira bogana atuh. Heuh, nya satan. Asa lalieur unggal poe teu boga duit mah. Hirup oge asa teu hirup. Yeuh, usaha atuh siga aing. Karena naon we, nu penting mah jadi duit sia teh. Cik atuh urang nyelang heula sabulanan. Nyelang. Sep. Boro-boro nyelang sia teh. Aing oge yeuh ngojek can meunang muatan isuk-isuk. Anjay, ceng ukron manusia paling edan sadesa Cigawir. Janten kopas, janten ayeuna mah. Goblok, kasiun pisan babasaan teh. Ari geus eta seragamna kopas, jat. Komando pasukan hajat. Siap, gerak, kapten. Bener-bener sasatoan ieu hiji. Kasieun. Aing teh ketua ormas organisasi Masya Allah. Jadi saha wae jelema nu neundeun motor di wilayah ieu wajib hukumna kudu mayar iuran. Paham teu? Oh no. Hei, si goblok, eueuh angin, eueuh hujan. Jual nyieun aturan sakarepna. Engko usaha, tapi sarua balangsak geuning. Ya, Sep ngaranna ge usaha. Kadang hasil, kadang henteu. Hayang lancar manusia, ngepet jadi babi. Amit-amit, samiskin-miskin oge aing moal nepi ka kitu punten. Bisi teh. Da urang mah permere saran. Saran sia mah teu Islam. Jauh ti sifat Rasul pisan. Samaruk ya lembur bogana nini moyang maneh. Alah, banyak cincong pisan. Buru mayar. Terus disita tuh motor. Sabaraha. Semenit 2.000.
Maneh nunda motor geus hampir 3 jam. Sok we kalikeun eta mah. Minjem motor lah sakedeung. Ah, tadi bensinan maneh mah. Harita oge maneh mah. Ngomongna nginjem ke Limbangan, dar dibawa ka Sumedang. Di bensinan ayeuna mah. Sarepungkul da malila. Ya juga tuh ya bensina. Awas ya mun lila. Kedeung nya da malila. Ari mana eling teh sia teh ukuran. Di mana-mana oge, parkir mah 2000, nepi ka iraha oge. Aturan di mana samenit 2000. Ngurus kunjung sia mah. Oh, jadi mau bayar maneh? Moal sudi teuing. Oke, rapopo, teu bayar oge. Teu masalah. Sita ku aing mah motorna cuman teuing. Kang Kurak! Motor aing nek dibawa ke mana? Woi, motor aing nek dibawa ke mana? Mang, ojek. Siap. Isuk-isuk nungguan penumpang teh. Oh wah, ayeuna mah motor oge. Eueuh ka mana, Mang? Oh wah, si teh gadekeun ku aing dieu. Jadi kumaha edek ngojek teh? Moal, gitu lah. Aja beragam itu. Wah, sing tuh motor. Aya penumpang. Kang, tos di mana? Panas poe kieu lelempangan. Ari motor ka mana? Oh, wah, dicokot ku si Ukron. Dicokot. Nah, bet bisa dicokot. Teuing biker sare jol dihudangkeun. Minta duit parkir, ari ku abi teh dibere. Jol teh dibawa motor. Nurus tunyung kata jelema. Dibawa ke mana? Teuing, sigana mah dibawa ka imahna. Mane apal? Imahna di mana? Apal tuh di belah ditu. Ayo susul tuman euy jelema kitu mah. Kewe pagawean awewe sapopoe mah. Ukur nyangu, masak, nyeboran kemang, jauh ti kata hedaun mah. Nasib ada jadi emak-emaknya di rumah tangga mah kieu geuningan. Pariweuh mana teu boga salaki. Teciga batur. Unggal poe piknik, mas healing. Mas healing. Menihara rayang kabita tiga batu. Kira tuh batur tiga orangnya. Ganong atuh teu kuat panas. Ah, sia olo-olo. Sok, Nek. Benghar acan stres geus. Bener beren stres mah nya. Oh no. Eta mikiran hayang kabeli minyak. Marahal geuning minyak teh.
Sini atuh. Kasep, tos di mana? Biasa we mah, terus dinas, maklum ari orang sibuk mah. Oh, ari eta motor saha? Biasa mah ieu mah motor jabelan, jelma rese numbung setor ka abi. Ya entos ku abi teh jabel motorna. Diletik motor teh. Motor naon eta? Mah kade, ieu mah leutik-leutik oge da kuat. Tong boroding ditumpakan ku AA. Ditumpakan ku gajah wae kuat ieu mah. Bisa meureun mamah iraha-iraha mah dibonceng diajak jalan-jalan. Mumet mamah teh di bumi wae mah stres. Meni hayang atuh healing ciga batur. Hayu mah rek dibonceng ka mana ku AA? Ka Arab, ka Saudi, ka Jerman. Ka mana sok? Jeung AA hayu urang dibonceng lah jalan-jalan. Asik atuh. Kayak iraha deui nya, hayu aman healing. Siap mah pokona mah caukeun jeung AA. Sakeun, sip Pak. Aa, tos ngopi ta Acan? Can mah ieu teh matak puasa oge meuni lalung sewe wae ta tadi. Ayo atuh, ku mamah rang pada meukeun kopi. Ayo atuh. Itu imahna. Oh, heeh. Itu motor mana? Ayo cokot. Kuncinya mana, Kang? Yang dibawa ku si Ukron. Dikunci leher, dek kumaha mawana. Dorong we tua. Dorong kumaha pan dikunci leher? Siapa? Dia. Dilarang teh. Rek maling motor. Maling aing rek nyokot motor. Main bawa wae. Sangeunahna mana yang nyebut maling? Eta motor adi aing. Tidak bisa. Ti seret ayeuna ieu motor geus milik urang, Bro. Kumaha aturanna maneh? Motor adi aing teu naon-naon jual di hak milik. Dasar jelema lieur. Pan geus puguh aturan atuh. Mun teu bisa mayar parkir, wayahna motor dibawa. Emang parkir di mana? Tadi di warung si Ucu. Nu gelo. Aturan ti mana warung aya parkiran? Mun tingali atuh ku maneh seragam aing, seragam ormas ye. Ukron, eta mah baju hansip cia teh. Heh, aya naon ieu teh ribut-ribut? Pane Asep, rek naon ka dieu? Teu bayar hutang? Iya teh, motor ai abi dicanak ku si Ukron teu pupuguh. Dibawa teu puguh kumaha? Pan geus puguh aturanna kitu. Aturan yeun sorangan maneh mah sageunahna. Emang ieu motor saha? Motor ai abdi teh. Oh, jadi iya motor nu ceuk maneh CRF teh. Mohon teh nu ieu. Ya enggeus eta di dieu. Pacek maneh jadian jaminan lain. Lebok sia. Mampus. Jaminan naon ieu Pan can jatuh tempo teh. Heeh, hayo we alsan, rek kitu iraha. Dayana mah geus we motor teunan di dieu. Cung balik. Geus cenah baralik ka ditu. Lieur nepona ge balik-balik. Balik Kang, mal balik.
Jin jaminan kumaha eta motor abi. Kedai nyari tanah di imah, ayo balik lah.